Meni sok asa lebar geuning ce lamun ngadahar bala-bala teu disangguan teh. Heueuh tuh geuning isuk-isuk geus lagi giwing tarigu gerakeun ce. Ka warung teh moal duit 5.000 ngan kudu menang tarigu setengah kilo geuninganan. Bingung nya naon atuh cing teh ieu teh yang barang dahar. Sabari mikir ieu teh arek ngadaun bawang heula jeung daun saledri. Cing teh asa ngeunah meureun lamun nyaneut bala-bala haneut dicuel samal kacang. Heueuh tuh pan kabeneran aya bahan-bahanna mah. Aya sayur engkol jeung bortolna tuh geuning. Urang langsung we aya nama eksekusi ce. Atuh da geuning abdi mah kana barang dahar teh beuki. Nomor 1 pokona mah perihal barang catek mah. Komo gerakeun lamun aya salaki di imah sok hayang barang dahar we hawana teh. Bieu ge gerakeun geus ngajak jajan ka simpang. Heueuh cing teh engke we sore atuh jajanna aya nama da can maruka keneh we kieu mah. Heueuh atuh da geuning tukang jajan dihijikeun jeung tukang beki barang dahar atuh we perpaduan yang sangat sempurna eta mah ce. Tuh aya nama ce nyeun bala-bala lagi super spesial. Tah ieu kuncina bala-bala ngeunah teh make nu kieu ce. Perbumbuan yang wajib dipakai dan tidak boleh ketinggalan pokona mah. Bumbu desaku marinasi bawang putih bubuk jeung ladaku. Pokona mah rasana teh lebih gurih, wangi dan tentunya lebih enak. Ah ieu mah pokona mah bala-bala resep caroge abdi we ce. Tara pernah nolak lamun dibere bala-bala kieu mah. Heueuh atuh da piraku rasa we lamun teu didahar teh meureun we kurang dibaledogkeun. Atuh da sakitu menang eprot-eprot nanya na oge. Eprot enggak tuh. Tan ieu tunggu silih lah sabari ngecebrek bala-bala teh asak we. Tuh tinggal diceuih meuni cantik mempesona rupana oge. Geulis glowing kos nu nyieunna hai deuh. Dicoelkeun kana sambal kacang. Aduh meuni enak ce. Pokona mah bala-bala kieu mah lebar teu disangguan mah. Cing teh ieu hayu nyaneut geus asak ieu bala-bala teh. Kalahkeun mere anjing. Tuh per ari geus barang dahar mah semangat barang gawe oge. Seperti biasa we bagi-bagi tugas ame tere beres.